Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg. Ayeuna kantun bagian anuka 30 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Yeni. Kangge Acek Yeni ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu tacan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka-30. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Para wargi sadayana, cag urang tunda heula kayan si Openg anu aya di lembur Cibadak. Ayeuna kocapkeun si Olid alias si Curug Setan. Harita geus anjog ka imahna nu aya di lembur Cikadu. Jarak ti lembur Cibadak ka lembur Cikadu teh henteu jauh teuing, ukur kahalangan ku pasawahan. Kusabab eta si Olid henteu lila leumpang ti lembur Cibadak ka Cikadu teh. Barang nepi ka imahna, si Olid langsung disambut ku bapana, saurang jago kolot anu barangasan budi amprotan nu katelah Ki Camani Iblis. Ari ngaran asli nama Asmani, tapi kulantaran boga pakulitan hideung lestreng nyamanehna tilandih ku para jawara sejen ngaranna jadi Camani Iblis. Najan Ki Camani umurna geus meh hampir 70 tahun, tapi pangawakanna keker sembada. Bubuhan seorang jawara anu legok tapak genteng kadek weruh sadurung winara. Kunaon ilaing Olid?
datang-datang nguyungkung siga hayam anu eleh diabarkeun geuning olid, cek Kicamani bari mureleng ka anakna. Uing teh memang tas eleh gelut Pak euy. Di lembur Cibadak kadatangan saurang jago anu tetela elmuna saluhureun uing Pak. Uing nepi ka kateter eleh pangarti dihareupeun bebendep pisan mata kuirang uingna Pak, cek si Olid bari ngaharup. Ngadengi kitu Kicamani iblis manibun celik paromana robah reup geuneuk rai pias hatena panas ngaheap. Kurang ajar. Nasaha mangglukna anu geus bisa ngelehkeun anak aing teh. Keun ku aing dipodaran jalmana. Cek Kicamani bari sorot panonna hurung nandakeun amarahna keur nguntag. Teu loba mikir deui harita Kicamani ngagejlig indit ninggalkeun si curug setan. Kicamani rek ngajugjug ka lembur Cibadak, arek ngajorag ka imahna Basuta, tempat nganjrekna si Openg anu geus ngelehkeun anakna. Kalawan ngagunakeun elmu pangenteng jiwa, Kicamani lumampah ka lembur Cibadak ukur sakadet netra. Siut jeleg. Kicamani geus ngabadega di buruan imah Basuta. Hei, Suta. Sok ditah kaluar jagoan sia teh Suta. Ieu dewek si Camani iblis datang rek ngayakeun balitungan sia. Sok ditah kaluar Suta. Nu aya di jero imah kabeh pating kerebeg. Iwalti si Openg anu katempo tenang teh. Basuta paromana langsung pias. Sabab mahena geus apal kana sora anu bieu ngajorowok. Ambu Asni pamajikan Basuta ngaleper sawak-awak, sedangkan Nyi Widari meninga hod-hod bakat kusieun. Aduh, cilaka euy. Kicamani datang ka dieu jang. Cek Basuta sorana ngageter. Kumaha tuh Abah mun geus si Abah? Cek Ambu Asni ngaleper. Tenang. Keun ieu mah bagian uing lah. Engke ku uing di camahan kabeneran bauk uing candi kurud. Cek si Openg ngadon ngehkeh seuri bari jung cengkat. Koloyor harita si Openg ngoloyor ngalengkah muru lawang panto. Berai panto hareup dibuka jelig si Openg turun ka teras. Kunaon euy maneh jojorowokan siga anu beureu jubleg wae geuning kieu euy. Oh, jadi sia nu ngaran si Obeng teh. Ieu dewek bapana si curug setan. Nu katelah Kicamani iblis deuleu. Datang ka dieu pikeun mangmayarkeun nyeri hate anak dewek anu geus runtag di pakalangan ku sia deuleu Obeng. Waduh. Uing mah si Openg lain si Obeng ki euy. Sok ngaganti ngaran batur teh meuni sangeunahna ki euy. Oh jadi maneh teh si iblis can mandinya ki. Lain can mandi deuleu. Cambani ngaran dewek mah. Ulah ka mana karep sia nyarita bisa dipodaran ku aing sia Sopeng. Ye bisa ngaruksak ngaran batur ari palebah ngaran sorangan diruksak embung. Dasar aki-aki wuri jubleg sih makia. Kurang ajar. Montong loba bacot sih ya. Mending ayeuna mah tarung jeung dewek. Buktikeun saha nu leuwih jago di antara urang dua adalah Sopeng. Bung uing mambung disebut jago, sieun bisi kongkorong oke unggal janari. Setan alas. Loba cetas si budak kamari sore. Modal sia razakeun sia Sopeng. Ya, culeng sembrut. Kicamani iblis nyebrut narajang. Pereupna anu buleud nyemprung rek ditonjokeun kana dada si Openg. Set, tapi si Openg rikat nyingcat ka gigir.
tina pereup Kicamani ngablesur hawa panas harita nembrag kana Golodo. Buar! Golodo teh hancur mancawura. Duh, maneh mah ngaruksak imah batur geuning kieu euy. Yeuh di dieu ka taruna ki ya, taruna ki. Juleng. Si Openg luncat kaburuan. Kicamani juleng luncat nuturkeun bari langsung narajang deui. Gerakan leuwih ganas tur bayangan. Modar si hordeng. Hiat! Gerakan Kicamani kaceda cepetna. Pereup kenca jeung katuhu sing saleber merakpak ngahujanan badan si Openg. Puas teu beunang sia, teu beunang camatut Camani gede hitut. Cek si Openg bari gulak-gilak nyingkahan panarajang lawan. Kitu nate si Openg bari neangan celah keur males narajang. Hiu. Dengan katuh si Openg rek dipake meupeuh kana careham Kicamani. Lap Kicamani rikat ngelok. Sedangkan leungeun kencana meta arek ngababuk kana dada si Openg. Hiat! Tapi si Openg gancang ngarang koplos. Dengan Kicamani kur ngababuk angin. Tarung di buruan Mbah Suta jadi ragot. Mbah Suta jeung Ambu Asni nempokeun ti satukangeun jandela. Ari Nyi Widari harita noong ti jero kamar tina liang bilik. Hatena gegebegan sok sieun si Openg eleh jajaten. Duh, Kang Openg, muga-muga we sing salamet, sing bisa ngelehkeun Kicamani. Kitu gerentas Nyi Widari. Sedangkan di pakalangan anu tarung harita silih tarajang deui. Si Openg jeung Kicamani iblis pada ngaronjatkeun tahapan ajen pangartina. Srog. Kicamani maju salengkah. Geus kitu mancuhkeun kuda-kudana bari museurkeun kakuatan kana sapasang leungeunna. Sajet. Kicamani masang jurus andalanana nyata jurus cakar Dewa Naga. Si Openg teu cicingeun. Manehna oge gancang masang jurus anu ka-100 warisan ti Ki Boeng guruna. Sabab manehna geus bisa nembak jurus anu keur diwatek ku lawanna mangrupakeun jurus maut anu henteu bisa dilaworakeun kitu wae. Tapi najan daria si Openg teu oleh barang jeung heureuy. Cek uing maneh keur masang jurus cakar kanyut nya Ki. Tenang ah, uing geus boga antina yeuh ngaranna jurus burut salawe. Gandeng sajuring. Mending geura papatkeun jampe modar sia. Sabab nyawa sia tinggal ngadaguan atawa tinggal nunggu hitungan menit bakal ngalayang ku leungeun dewek sia Openg. Hog atulah kuing dipapatkeun jampe paena Ki. Allahumma barik lana fi marojaktana wakina azabannar Ki. Goblok. Eta mah doa nyatu si Openg. Ngadon nyengir sia, ngalonyeng sia kaing juring. Hiya, corelat, jeleng. Kicamani iblis loncat narajang dina jurus cakar Dewa Naga. Anu mana eta jurus mangrupa jurus tutungkusan anu arang langka dikaluarkeun lamun henteu manggih lawan anu berat. Si Openg geus saega diri. Harita langsung mapag panarajang lawan ku jurus anu ka-100. Hiat pusiat sat. Katuh des plak-plak katuh des. Runtuyan panarajang Kicamani iblis beunang kabeh dipendung ku si Openg. Daridug. Duanana pating daligdeug ngabarang kieung kabawa ku dorongan tanaga lawan. Di palebah dieu Kicamani kudu ngaku karena kekuatan lawana. Yen tanaga lapisan si Openg teu bisa dianggap enteng. Waduh. Paingan si curug setan anak aing teu mampu ngalawan si Openg. Tetela kemampuan anak kacida kuatna. Aduh. Palang siang aing oge bakal kasorang gicarana. Aduh. Gerentas hate Kicamani mimiti sabil. Barang keur kitu samrut. Bagian si Openg anu maju narajang. Gerakan leungeun jeung suku si Openg kacida cepetna but-bet. Ngahujanan awak Kicamani gerakanna pinuh ku tipuan.
Leungeun kenca jeung katuhu pating selebar siga nu arek nyerang kana beungeut jeung dada. Padahal ukul gerakan tipu. Sabab anu diincer sabenerna ku si Openg nyaeta bobogaan Kicamani. Harita Kicamani jadi pakupis nakisan jeung nyingkahan panarajang si Openg. Barang Kicamani rada balangah. Harita tajongan si Openg nyayang kana kantong menyana. Hiupek! Nanggal pisan kana bobogaan Kicamani. Kicamani ngagero bari ngadayagdag ka tukang. Aya kana 7 lengkahna. Kantong menyana asa remuk kana sirah jadi sernud. Kicamani gancang mancuhkeun deui kuda-kudana. Najan bari sumengir nahan kanyeri, tapi manehanana embung katempo lemah ku lawan. Sedangkan si Openg ngadon ngehkeh seuri bangun anu sukanaker. Kumaki we raosnya eta siki nanutna ditajong kuing ki. Cek si Openg. Nangtungna si Openg tenang nakeranan henteu katara-tara siga anu keur gelut. Jadah sia. Ulah wakas sombong sia deuleu sompreng. Sompreng rombeng sia. Aing tacan rumah saeleh. Geura tada ieu ajian bamugas aing ge Openg. Cek Kicamani. Kitu nate bari tatan-tatan arek ngawatek ilmu pamungkasna anu katelah ajian sambar gelap. Ieu ajian memang tacan sampurna diulikna ku Kicamani ti guruna anu ngaran Ki Buyut Koda. Tapi najan tacan sampurna eta ajian kacida bahayana keur lawan. Sabab balukar tina eta ajian bisa ngancurkeun naon bae siga anu disambar ku gelap. Nenjok kitu si Openg teu bisa nganggap enteng deui ka musuh. Kapaksa manehna rek ngawatek ajian bayu limbungan. Tapi kakuatanana moal diketrukeun kabeh. Niatna oge ngan ukur pikeun ngabentengan diri tina ancaman ajian lawan. Sasat. Harita duanana pada mancuhkeun tangtungan. Kicamani geus ngagerakeun sapasang leungeunna katempo leungeunna diacungkeun ka luhur. Ari si Openg geus sayaga diri pikeun ngadorongkeun leungeun ka hareup. Leungeun Kicamani ngageleter beuki lila beuki tarik. Akhirna beledung. Leungeun Kicamani ngabeledug bari ngaluarkeun seuneu hurung warna biru. Geus kitu leungeun Kicamani digerakeun ka arah si Openg. Belesat. Seuneu ngabelesat. Jeleng. Si Openg ngeluncat. Wus. Seuneu anu ngabelesat teh milepas jauh. Anu antukna keuna kana tangkal kalapa. Buar dorok kubrak. Tangkal kalapa runtuh bari gesang tutung. Kicamani ngagerakeun deui leungeunna. Belesat. Seuneu hurung ngabelesat deui. Ayeuna mah si Openg teu luncat, tapi gancang ngadorongkeun kakuatan tina sapasang leungeunna ka hareup. Hus. Angin ngadadak ngagelebug tina dorongan leungeun si Openg. Akhirna dua kekuatan bantrok di tengah. Jelagur. Ngabalukarkeun sora nu ngajelagur. Barang jeung kitu seuneu gayuhan Kicamani ngabelesat malikan kanu bogana. Ari Kicamani kurang waspada, harita teu sempet nyingkah. Tapi Kicamani masih sadar kana bahaya, gancang mapatkeun kakuatanana. Belodak. Seuneu teh keuna kana awak Kicamani, pas pisan keuna kana bobogaanana. Tur hurung. Atuh puguh we Kicamani ngaranjug kaget. Sakitu ge untung dirina masih bisa nahan ku kakuatan tanaga lapisanana. Tapi sok sanajan kitu anggar seuneu mah ngaduruk. Kicamani nepi ka abrug-abrugan. Ari si Openg nenjok kitu ngadon ngehkeh jeung seurikeun. Kunaon kieu we?
Waduh, tobat, panas. Panas jurig ale. Uing bakal boga beuleu manuk atuh kieu mah kieu euy. Sakitu ge untung keunana ka Kicamani anu geus boga antina. Sabab lamun eta kakuatan keunana ka batur mah geus pasti awakna bakal hancur, lebur jadi lebu. Harita Kicamani terus museurkeun kakuatanana. Pas. Akhirna seuneu teh pareum. Tapi awakna karasa panas pisan. Komo bobogaanna maka cida panasna. Aduh, cilaka. Aing teu sanggup pikeun ngalawan si Openg. Aing kudu buru-buru balik keur nyelametkeun awak aing. Aduh. Ceuk Kicamani dina hatena. Kumaha kieu euy? Asak belum manuk teh kieu euy. Ceuk si Openg bari ngehkeh seuri. Bangsat. Takuan si wawales di aing Sopeng. Ceuk Kicamani, geus kitu mah manehna malikeun awakna, corelat jeung ngeles. Kicamani ngacorelat ninggalkeun eta patempatan. Ari si Openg ngan ukur ngehkeh seuri ngantep karep Kicamani anu kabur bari ninggalkeun ancaman. Geus kitu mah leos we si Openg ngaleos asup ka jero imah. Sedangkeun Kicamani anu mangpret kabur ninggalkeun pakalangan. Harita lumpatna teh muru ka padumukan guruna anu aya di sisi walungan Cipanumbak. Nyaeta nu katelah Ki Buyut Kodasari, seorang sepuli nuhung anu kaceluk kaun-aun kakonjara kajana pria anu kasohor ku kasaktian elmuna. Di antara ilmu-ilmu anu jadi ageman Ki Sodasari nyaeta ajian 7 guludug. Lamun seug ngawatek eta ajian, Ki Buyut Koda bisa hiber ka luhur mega dibarengan ku darderdorna sora guludug. Teu kacaturkeun Kicamani iblis lumampahna. Harita Kicamani iblis geus nepi di buruan imahna Ki Buyut Koda. Napasna reng hapranjug panonna burial buncelik bakat ku capek lumpat. Padahal sakitu oge Kicamani ngagunakeun ajian pangenteng ragana. Sampurasun, Ki, sampurasun. Ceuk Kicamani uruk salam. Rambees. Rek naon sia Camani los-losan ka dieu ha? Ceuk Ki Buyut. Kadengena sorana teh ti jero imah. Padahal Ki Buyut Koda keur tapa di puncrut Gunung Kerun. Aduh, hampura Ki Buyut. Hampura kuring ngaganggu Ki Buyut. Ceuk Kicamani bari dodongkoan ngalengkah leumpang muru ka teras imah. Andika de kudu nyarita sia Camani. Kaula geus apal. Ilaing tetas ele tarug ngalawanan saudang budak ngora. Kolot-kolot mane mah belagu taya pangabecus. Kur ngalawan budak satempak geus keok deuleu sia Camani. Suara Ki Buyut Koda menihan daruan matak nyentarkeun kana hate. Ki Buyut Koda teh seorang sepuh anu weruh sadurung winara. Sok sanajan Kicamani iblis tacan nyaritakeun naon anu geus karandapan ku dirina, tapi Ki Buyut geus nyaho. Aduh, hatur nuhun Ki Buyut. Upami saliratos terang mah Ki. Hatur nuhun, aduh. Tapi maksud kuring ka dieu teh hoyong dipangbaleskeun eleh nasim kuring ku budak ngora anu ngaran si Openg. Tak gitu Ki Buyut. Ceuk Kicamani. Manehna mah geus apal yen guruna taya di dinya, tapi bisa langsung ngobrol siga anu keur paadu hareupan. Keun ku kaula rek diwara eta budak ngora teh deuleu Camani. Sekalian kaula yang ngajajal kana pangabisaan.
sabab kaula bisa ngarasakeun yen eta budak teh pangwaris tunggal ilmu zaurang jawara anu kungsi ngarajaan dunia kaya jawaraan deuleu jamani. Cek Ki Buyut. Ki Camani unggut-unggutan teu ngomong deui terus bae cengkat nangtung arek indit. Cag kayaan Ki Camani anu geus ngadu ka guruna urang tinggalkeun. Kocapkeun si Openg anu masih keneh aya di imah Bahsuta. Harita si Openg amitan ka pribumi sajanuluykeun deui lampah rek ngalalana neangan pangalaman kahirupan. Kalawan dijajabkeun ku Bahsuta jeung Ambu oge Nyewidari anu hatena nyeredet wae asa embung ditinggalkeun. Tapi dalah kumaha henteu bisa nyegah da dirina jeung si Openg teh hubungan naon. Harita si Openg ngalengkah leumpang ninggalkeun lembur Cibadak dibaturan ku hiliwirna angin leutik. Lengkahna beuki lila beuki jauh ninggalkeun lembur Cibadak leumpang mapai-mapai jalan satapak muru ka tebeh kidul. Barang keur jongjon leumpang diluhureun si Openg. Harita aya nu kakalayangan gagayabagan siga heulang tapi ieu mah wujudna saurang manusia nu taya lian eta teh Ki Buyut Kodasari atuh reg si Openg ngarandeg sabab karasa ku hatena yen dirina keur aya nu ngawaskeun. Si Openg jadi luak lieu rura tereret ka tukang jeung ka hareup tapi teh sasaha. Aduh, asa aya anu keur ngawaskeun ka uing euy. Buah-buah tukang kiridit meureun nya euy. Barina ge da uing padahal teu boga hutang, ari lain hutang bedog mah ka Cirebeka. So Openg gegerendengan. Geus kitu nuluykeun deui lengkahna. Karek sabaraha lengkah reg si Openg geus eureun deui. Sabab keukeuh hatena ngarasa aya anu keur nalingakeun ka dirina. Akhirna si Openg tanggah ka luhur. Nalika tanggah gebeg. Si Openg ngagebeg sabab tetela di luhur mega aya nu hiber ngelemeng hideung. Lamun katingali ku jalma biasa mah pasti nyangkana manuk heulang nu keur hiber. Tapi ku si Openg mah katenjo kalayan atra anu keur hiber teh saurang aki-aki. Ambo edas eta jalma bisa anu hiber siga hulang palang siang eta jalma teh turunan manuk piit beuneunya. Cek si Openg tenang deui sok sanajan hatena geus bisa ngarasa yen jalma nu keur hiber teh anu keur ngawaskeun ka dirina jeung eta jalma pasti boga niat anu teu hade ka dirina. Kalayang jeleng. Akhirna Ki Buyut Kodasari anu keur hiber teh napak dina lembah kira-kira 5 tombak di hareupeun si Openg. Terus leumpang ngadeuketan cakakak. Ki Buyut Kodasari seuri meuni nyakakak. Hehehe. Pasti si lain anu ngaran opak ketandenya. Hehehe. Cek Ki Buyut Kodasari. Sorot panonna hurung pinuku Sima jeung Komara. Wah, aki mah datang-datang teh langsung ayeuna kawin teh Ki euy. Pasti akinya nu ngaran Ki Burut nya Ki. Cek si Openg nembal saceplakna. Ilaing memang hebat euy. Sebab ilaing geus bisa ngelehkeun murid kaula nyatana si Camani Iblis. Tapi ilaing ulah wakabunga sabab ayeuna ilaing bakal dijieun dodol kanu ku dewek sia Deuleu Openg. Oh, jadi ieu teh guruna Ki Cai Maninya. Pantesan atuh bau hanggruk ieu euy. Bau hanyir. Ki Buyut Kodasari dihina bahasa kitu ku si Openg tetep tenang.
henteu kapangaruhan ku caritan si Openg anu ngahaja mancing amarana. Sabab Ki Buyut Kodasari mangrupakeun saurang jago kolot anu geus legok tapak genteng kade. Tapi nalika Ki Buyut Kodasari rek nembala atuh ujug-ujug adan pamiarsa. Adan kumargi adan nya cag atunya ieu dongeng urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.